Enjing patepang deui sareng kuring Salpiana Hadi dina Lintas Mata. Dina sabaraha pas kaharep kuring bade ngadugikeun informasi ngeunaan game online. Kiwari game online populer di segala kalangan, boh budak, boh rumaja, oge kolot. Ayeuna langsung urang ngalih ka saderek sadam. Mun Selfie ayeuna abdi bade ngawawancara babaraha narasumber. Nu kahiji di dieu aya Saderek Rifki. Saderek Rifki ieu pencinta game online. Nah, Saderek Rifki menurut anjeun kumaha ngeunaan game online zaman ayeuna teh? Menurut abdi game online zaman ayeuna mah rupa-rupa misalnya Mobile Legend, PUBG. Pokoknya game online zaman ayeuna mah seru lah. Terus menurut anjeun kumaha ngeunaan dampak game online kana kahirupan? Menurut abdi dampak game online karena kehidupan zaman ayeuna mah loba manfaatna oge kusabab bisa ngalancarkeun bahasa Inggris. Kan rata-rata game online zaman ayeuna mah bahasana bahasa Inggris kabeh. Terus bisa oge neangan baturan luar negeri. Terus bisa oge lah pokoknya main-main mabar jeung babaturan. Nuhun ya atas waktosna. Ayeuna abdi bareng jeung Saderek Khadijah. Nah, Saderek Khadijah menurut anjeun kumaha ngeunaan game online? Menurut abdi game online ayeuna mah seur pisan macem-macemna. Komo deui remaja resep pisan ngeunaan game online. Oh. Terus menurut anjeun kumaha ngeunaan dampak game online kana kahirupan teh? Dampak game online dampak menurut abdi dampak negatifna diantarana pokok kena waktu, terus jadi gedung konsentrasi belajar jadi turun, terus jadi peduli sama lingkungan sakitanna. Itu sih menurut abdi. Nuhun ya Khadijah atas waktunya. Abdi Muhammad Sadam kembali ke Selfie. Hatur nuhun saderek sadam, sakitu wae informasi anu tiasa didugikeun. Hatur nuhun sareng abdi Salpiana Hadi.